nyangakeun dina laguna awet raje anu dipundutna ku ibuna Nurul mangga nyangakeun kasadaya anu dipayun. Haturan Abah Acang sareng Abah rumah tangga jeung manehna Mama Nurul keur jeung mana teh cenah mah rumah tangga teh atuh geus teka wilujeng sumping ka Mama itu lilana Asep ulah dihitung barina oge jalan ti bujang jeung parawan nepi ka geus teu aya anak nyari cak wae jeung ari jodoh tetepak mamahna Nurul aya Mamah Nurul mulan kapayun tapi ngan pagujrut bae sing salabar we aya Mamah Nurul salah saeutik Mamah Nurul anu bagus babari pisan mandali Hindun arek teh hindun atuh kudu kumaha Mamah Nurul kapayunan rumah tangga jeung manehna sak ieu anak geus loba manehna tanya eina aya Mamah Nurul tong apeti jeplang jepling dijujurung Mamah Nurul abdi teh titah balik atuh rek balik ka mana Mamah Nurul deui khawatir teh aya hidung mapa geus teu boga aturan kawasama teudeung teuing nya atuh kudu kumaha teh hindun anu sayang aya teh hindun kawasama rumah tangga jeung manehna teh hindun anu bager sakieu Asep anak geus loba teh hindun deui kapayunan manehna daya elingan aturan kawasama mun urang eling wiwitan kumaha aya tantungan kamalena Asep aturan ka Asep Daya papa sama rumah aturan ka papa sama wa geus loba aturan kawasama cerita kapayun wa sama kapayun urang mah Akhirnya ka Asep dungana ka Asep papasrah anu kawasan teh hindun rumah tangga jeung manehna teh hindun anu sayang kumaha mah geus teka hitung lilana wasama ti bujang jeung parawan nepi ka geus reuy anak ampun tapi kanggo sedaya anak icu ari jodoh tetepakeun wasama tapi ngan pagujrut bae aturan kawasama tekaok wasama nu bager salah saeutik wasama deui manehna daya elingan wasama tong apeti jeplang jepling wasama Kang Asep dijujurung ditah balik Kang Asep rek balik ka mana Kang Asep kapayunan manehna daya elingan Kang Asep kapayun tong apeti jeplang jepling Kang Asep dijujurung ditah balik baca anu
balik-balik ke mana Bapak Acang lindung Bapak kesebok Bapak Acang deui Bapak Acang anu mana Bapak Acang Pak Acang aturan sawer lagun aya Bapak Acang Apayun tong apet jepang jeplek di jujurung Bapak Acang titah balik balik ke mana Bapak Acang manena daya elingan Bapak Acang deui anu mana Bapak Acang deui haturan deui Papayuna Andri anu mana Andri ngomong yo di tepangan Andri ayah Kang Andri hayap Papa Cokuruna Kang Andri deui anu mana hulu pitas ku baturna ulah kana tungkul kudunya Kang Andri kapayunan sing getol Kang Andri kana ibadah ka dia bogo ka ditu bogo ka bogo Kang Andri araya kabeh bogo karumbu aja ka ditu kumaha kumaha Kang Andri anu bager kasadaya pada bogoh Kang Andri nya aku bager ka Ibu Andri nya aku sabar ka Abah Sapri deui nya aku bela Abah Sapri Om Uci sawer lagun Om Uci kapayun Om Uci anu sayang sawer lagun Om Uci anu bakir Om Uci mama hoyong di tepangan Om Uci deui bager deui hoyong di sawer lagun Om Uci deui anu sayang mama hoyong di tepangan Om Uci kapayun ka Om Uci nya aku sabarna ka Om Uci nya aku bageurna ka Abah Sahri deui Om Uci anu bager nya aku belana kasih manehna asih kukumis aduh riweuh aduh riweuh riweuh dijieun sorama atuh bekang lain urang dahar Mama Uci anu sayang anu bagir Mama Uci anu bagir deui disayang aduh riweuh Abah Sahri aduh riweuh riweuh dijieun bekang lain kurang dahar loba kabogo ati teh jadi rariweuh Aturan ka Ibu EN sareng Ibu Aam.
dina acara hiburan ngararibi ketuk orang kota Ibu Aam anu bagen di kampung di pedesaan Ibu Aam kawis biasi mi bandeng kemasan aturan Ibu Aam aturan Ibu EN, Ibu Aam adios undangan Ibu Aam katingan serjo jaga jeng mojang aya Ibu EM diantos mangasana Ibu Aam dina acara hiburan aya Ibu EM ngararibi ketuk jaibu aya Ibu Nia aya Ibu Nia aturan Ibu Nia
Dilajengkeun deui masih kena pamunuti mauna laguna Kabunggulengan. Sok ah der Kabunggulengan der. Ayo di mana mata capek mauna milarina di papantes kupa nipta tembang wujud tanah pasaran hoyong gerak babarengan hoyo tepat jajirim iraha atu iraha patapu cerasa sari senajan lawas tahunan mawal lema una anu mana diantosan sugana tembus rarasan parang jadi panuatan hoyong gerak babarengan hoyo tepang jajiri mana na atuh areki tepung lawujud jang mana senajan lawas tahunan mawaleh Agus ijang dingongokkan sugana tembus rasaan Agus ijang pajan barang jadi panutan hoyong gerak pahajat babarengan anu bager bapak hajat hoyong tebak jangan jiripna pahajat kapayun sekali deui nu hemat tadi longokan ngalangga dina lamun mah apa jat aya di mana abdi capek milarina pahajat deui iraha atuh iraha pahajat anu mana haturan kapayun deui hoyong gerak pahajat babarengan hoyong tepang jajiripna iraha atuh iraha teh iyo anu mana kapayunan sakedampang teh iyo mamana pipri aya di mana abdi jampe milarina teh iyo nu heman tedi longokan teh iyo ngalangka dina lamun hoyong gerak teh iyo babarengan
diantosan anu bager teh ieu nu heman jadi lengopkeun halangkeun dina impleung sanajan lawas tahunan anu mana teh ieu moal boleh diantosan teh ieu deui sanajan lawas tahunan bareng jadi panutan eta hoyong gerak teh ieu deui hari babareng mah hayang tepung jangan ciripna sanajan lawas tauna moal waleh eta moal waleh diantos teh ieu kamalinaan abdi cepe milarina di mana atuh irah tepung lawas jeung cirina hayang geura anda babarengan anda sinang resmi abdi cepe eta milarina nu heman tadi lengopkeun anda kapayunan sakadapang hoyong gerak babarengan anu mana anda hayang tepung jeung jiriman iraha atuh iraha tepung lawuh jeung jirimna aya di mana api capek dilarina di kesana tenekongan malang dina lemah hayang gerak abdi teh da babarengan hirup kubuk sayona iraha atuh iraha tepung lauk jangan